Menang walu ieu mah jeung buka puasa euy. Jeung si bapak hayangan. Mang, mah HP ieu. Di mana Saiful maneh? Geus di kebon. Anjir, oi. Hebat mawa waluh. Jeung si bapak, titipkeun si bapak. Rek mi HP. Heeh, Heeh, sok kadeukeun atuh. asal tepikeun. Heeh, oke dibikeun Saiful. Apa Awas we, maneh? awas we mun teu dibikeun. Mau sok ka dieu kagak dibikeun maneh. Aduh, karena sore-sore kia ngabuburit ngareuna. Le kadeu le. Kasih mana euy? Kang masih kebon. Manaon? Nyekeurna. Tah cenah waluh Kang. Heeh, ya keur ngabuburit lah. Lain Kang kabenaran atuh ieu. Beli waluh lah. Sabaraha kitu? Bayar 50. 100. 50 Kang. 100. 50. Dibikeun mah 100. 50. 100. Atuh bayar lah. Oh, tang. Alhamdulillah. Nggak salah dibayar lah waluh 50.000 lah jadinya. Alhamdulillah. Saya duitnya tah sok. Kalau amis ya amis. Nun Kangnya. Dijamin amis. Amis satu pakai gula. Amis mah nun Kangnya. Ya. Di Mang Buli walu geus can? Enggak, san dibeli dia. Cabut dibabeli. Ya, oh atuh pira aku kudu dipaling. Kanan eta teh dipahapekeun ka si Buli. Tah ieu waluna teh Saiful. Heeh, ieu panan dipahapekeun ka Buli teh. Oh. Ayo we geus katipu deui ku Mang Buli.